Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Wa qalat sareng parantos cumarios saha umul mukminina, perempuan pemimpin kaum mukminin. Ummu Salamah tegas nama Ummu Salamah radhiyallahu anha, mugi Allah ngaridwan ka Ummu Salamah. Istadzana parantos nyuhunkeun widi saha Abdullah ibnu Ummi Maktum, putra pamegetna Ummi Maktum. Al-a'ma anu kaayana eta Abdullah teh tina kaayaan lolong. Wahwa sareng ari Abdullah eta ibnu Syarih, putra pamegetna Syarih, ibni Malik, Syarih putra pamegetna Malik, ibni Rabi'ah, Malik putra pamegetna Rabi'ah. Wa Ummu Maktum sareng ari Ummu Maktum eta Ummu Abihi, ibu ramana Abdullah. Wa ismu sareng ari namina Ummi Maktum teh eta Atiqah bintu Amir. Nami aslina Ummi Maktum teh Atiqah bintu Amir. Ala Rasulullah nyungkeun widi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sareng ari Ummu Salamah wa Maimunatu sareng Maimunah eta jalisatani nuju caralik duaan. Faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi ka eta Ummu Salamah sareng Maimunah, ihtajiba, kedah nganggo hijab anjeun, kudu nganggo hahalang anjeun. Faqulna maka ngawalor eta Ummu Salamah sareng Maimunah, awalaisa naha sanes itu Abdullah tabi a'ma eta jalmi nu kayana lolong. Maksudna mah meureun nah kedah dihijab sagala pan Abdullah malolong. Fal Hamzatu maka ari Hamzah eta dakhilatun anu asup ala muqaddari anu dikira-kirakeun. Wa madkhulul wawi sareng anu diasupkeun kan wawu eta maktubun anu dimaktubkeun alaihi ka eta muqaddar. Ai ahwa tegasna mah nahari Abdullah bin Maktum teh eta mubsirun anu ningal. Walaisa sareng teu aya Abdullah bin Maktum teh anu lolong, bi'a'ma anu lolong. Layub siruna anu teu tiasa ninggal Abdullah ka abdi duaan. Pakola maka diwaler ku Kangjeng Nabi, wa antuma sareng ari anjeun duaan eta la tubsironihi, teu kenging ninggal anjeun ka Abdullah. Wa hadza sareng ieu hadis teh eta yadulu anu nuduhkeun nu ngajelaskeun ala annahu sanyana kalakuan laya juju teu kenging linisai pikeun awewe mujalisatul umyani ngariung atana pikumpul sareng pamaget ajanabiyah sanaos lolong. Fayahrumu maka haram ala a'ma kajalmi anu lolong naon al khulwatu duduaan atau khalwat bin nisa'i kalawan awewe. Jadi nu lolong ge entos ageung mah haram duduaan jeung istri nu sajen. Haza eta keterangan teh aya fil ihya'i tina kitab Ihya. Jadi maksudna mah
anjeun nu lolong atawa itu nu lolong teu kenging lamun ajnabiyah sareng ajnabi kumpul dina hiji tempat paduduaan. Waqala Ibnu Hajar sareng parantos ngadawu Ibnu Hajar fil Jawazir dina kitab Jawazir. Wa kanat sareng kabuktosan sa Aisyah wa Hafsah dina hiji mangsa Aisyah wa Hafsah Siti Aisyah sareng Siti Hafsah jalisataini duanana nuju calik inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sinareng Kangjeng Nabi. Pada khala maka lebet saha Ibnu Ummi Maktum putrana Ummi Maktum al-amanu anu lolong teh dina kisah nu sanes mah saur Ibnu Hajar dina kitab Al-Jawahir kercalik teh Aisyah sareng Hafsah. Terus lebet Abdullah teh putra pamegatna Ummi Maktum. Pa amarahuma maka miwarang kaduana ka Aisyah sareng Hafsah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi bil ihtijabi supaya ieu Aisyah sareng Hafsah teh gawe hahalang ulah ninggal langsung minhu ka eta putra pamegatna Ummi Maktum. Faqalata maka nyarios eta Aisyah sareng Siti Hafsah innahu saestuna ari putra pamegatna Ummi Maktum Abdullah teh akmat teh teu ningali atana pilolong la yubsiruna nya pasti mah bisa ningali abdi duaan. Faqala maka ngadawu sallallahu alaihi wasallam afa am yawani antuma nah bade anjeun duaan lolong alastuma nah sanes anjeun duaan teh eta tubsironi ninggal anjeun duaan. Wa qaluhu maka ari dawuhan Kangjeng Nabi antuma tina lafaz antuma mubtada jadi mubtada wa amyawani sareng lafaz amyawani eta khobaruhu khobar mubtada wal makna sareng ari makna ahwa lafaz ahwa. Nah hari itu putra Ummi Maktum eta teh guero basirin teu ningali fa antuma maka ari anjeun duaan eta amyawani anu lolong maksudna mah kieu arek itu nu lolong atawa Siti Aisyah Siti Hafsah nu lolong teu kenging sabab sanes mahram na teu kenging ditinggal. Naon margina waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ana ngalaknat sa Allah an-nazira kajalmi anu ninggal anu sanes mahramna maksudna wal manzuru ilaih sareng kajalmi anu ditinggal la yajuju teu kenging li imraatin hiji istri mukminatun iman billahi ka Gusti Allah naon antudkhira ninggal antudkhira nembongkeun diri ya imraah ala kulli ajnabin kasaban-saban pameget sejen aya laisa bijaujin tegasna mah salian kacarogena wala mahramin atanapi salian ka mahramna binasabin ka boh mahram nasab au qarabatin atanapi mahramna teh karena kekerabatan dulur au radoin atawa mahramna teh ku sabab radoah atau sususuan au mutakahatin atana au munakahatin atanapi ku sabab pertikahan wala yajuju maka teu kenging ninggal sareng teu kenging ninggal naon wala yajuju sareng teu kenging naon an-nadur ninghar minhu ti itu rajul ilahi ka istri jadi teu kenging ninggal pameget ka istri sajen wala minha jeung teu kenging ninggal istri ilahi ka pameget nu sanes. Pakama maka sakumaha atau sebagaimana yajibu wajib ala rajuli ka pameget
naon ay yagudo ngaraksa atau nundukkeun ieu pameget torfahu kanu paninggalna anin nisa iti awewe nu sejen. Kadzalika nya kitu deui yajibu wajib alamar atika awewe naon anta gudo ngaraksa atau nundukkeun ieu istri torfahu kana paninggalna istri ararijalika lalaki nu sejen. Jadi haram. Kama qalahu saparantos sakumat parantos cumarios saha Ibnu Hajar fi Jawajir tina kitab Jawajir saur Ibnu Hajar mah wala juju sareng teu kenging salian nu di luhur sareng teu kenging nya kekenging alma sungu sap ngaragap bil musafahati ku sabab sesalaman au ma'amun nawalatin atau ku sabab cekal-cekal dual toel ainohu hima atanapi saumpamana dua fa in ma yahrumu maka sanyana perkara anu haram naon nadruhu ninggalna perkara anu haram maka yahrumu haram naon masuhu ngosapna oge bil aula kalawan langkung utama di annahu karna sanyana ngaragap eta ablugo leuwih banget pilazati ngeunahna lezatna wa agludo sareng leuwih gede nikmatna bidalili kalawan dalil atau perbandingan anu sanyana kalakuan lau masa lamun mah hiji jalma ngusap ngaragap hiji jalma ka istri nu sejen paangzala terus keluar eta jalma teh keluar cimani batola maka batal saumuhu so puasana mana aja mengaragap keluar cai mani ngaragap awewe sejen atana kisah balik terus keluar cai mani kabatal tuh puasana walau nazoro sareng lamun ninggal si jalma pangzala terus keluar cai mani kur ningali hungkul mah lam yabtul maka teu batal puasana. Kaza ieu keterangan teh eta fi nihayati saril goyah aya tina kitab nihayah sarah kitab goyah. Warawa sareng perantos ngariwayatkeun sa Tobroni Imam Tobroni bil kabiri tina kitab kabir ae Mujamil Kabir tegasna kita tina kitab Mujamil Kabir fa inna lahu maka sanyana eta tetep tina Imam Tobroni anu ngarang kitab Mujamil Kabir ma'ajim salah satin aya kitab ma'ajim anu tilu kabiron rek ma'ajim kabir wa ausatu atau ma'ajim nu ausat pertengahan wa asgori atanapi kitab ma'ajim asgor an ma'kulin anu dinukilkeun bi fatil mim kalawan dipatahkeun mimna wa kasril kopi sareng dibaca kasrah kopna Ibnu Yasir ti Ibnu Yasir dinukilkeun ti Ibnu Yasir hadal hadisa sanyana hadis teh la ayut anak karena sanyana ditojos ditancepkeun bil bina'il maf'ul kalau make abdi maf'ul fi ra'si hadikum lamun ditancepkeun ka hiji kana sirahna hiji lalaki bimikhiyatin hiji jarum dikasir mimi kalau dikasirkeun mimna wafatil musnati sang difatahkeun anu dititikan dua atah tiati anu bangsa aya dihandap wahwa sareng aya masad ku jarum eta mah perkara yukhatu anu sok dianggo ngaput bihi ku eta mah kal ibrati saperti jarum min hadidin antuna besi eta khairun langkung sae lahu ka eta jalma min ayyama satinimbang ngaragap eta man imraatan ka hiji awewe la tahillu lahu anu teu halal ka eta pamaget maksudna mah amun dibandingkeun mining keneh dipaku atau ditancepkeun jarum sirahna daripada ngaragap awewe anu sejen. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudu sarieun anjeun kudu ngaraksa anjeun sadayana lalaki fitnata dunya kana fitnah dunya wa fitnata nisa'i sareng fitnahna awewe wa inna awala fitnati bani Israil
makasanya na mimiti na timbul fitnah di Bani Israel kanat eta kabukton fitnah teh min kibalin nisa iku sabab arah-arah awewe munculna di awewe. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taraktu teu pati-pati ninggalkeun kaula ba'di sabada ngantunkeun kaula fitnatan kana fitnah ador an luih madarat arar rijali pikeun lalaki min nisa'i eta sumberna ti awewe. Jadi kedah hati-hati mayunan istri tamina pamegat sabab hancurna Bani Israel, rusakna Bani Israel teh timbulna usabab rusakna awewe. Wallahu alam bimuradih, mudah-mudahan manfaat.